Selamat siang guys, kita sekarang berada di Kelewih, di pengrajin sapu nyerek tapi tina kawung, nyerek kawung ya. Itu dikinten ke mana Kang? Bandung. Ke Bandung. Ditampilna sok sabaraha itu per bengket atau napi ngetana kumaha? Per bengket. Dicanak langsung atau napi diantarkan? Dijajabkan. Kayak tang sabaraha hijina teh? Kaetang 6.000. 6.000 gini ya Allah. Sapoeunnya ai eta nama. Kayak tang 6.000 tapi tas ukuran sageng kitu berarti. Upami tina nyere kalapana? Kalapana mah 3.500. 3.500 deng. Nya. Tapi seueurkeun tangka kawungna. Nah, seueur nya nak makan di ditu tu pamarican. Oh, itu pemaricannya. Upami nyere kawung makan salah saeueusna oge aya sejarahna tangka abah heula. Nyarios tadi Kang mengenai salah saeueus aya keramat anu caket di dieu kan itu kalau nama orang Cikacang itu keur nyukruk sakantenan aya salah saeueusna keturunanna anu di Kelewih cenah caket Anang hayam Haji Jamal. Mohon eta saha wae teh Kang anu lah antawis lepas sareng teu mah dakeun bae soalna mah moal aya nu uningan secara langsung keun bae saha wae teh nu dinya teh Eyang Jaya Kusuma. Terus Eyang Jaya Lewang. Terus Eyang Sento maksudna sanes sentot sanes. Sento. Tapi ngahariji caraket didinya. masih kena di rumahnya teh cuma Lumayan terlebih. Eyang Jelewan sampai tangkal ageung di handap. Tapi enten teu tebih pisan teu. Didinya keneh sagemplek. Mudah-mudahan sing langkung pajeng sapuna sing langkung berkah orang sadayana. Daramang. Mata sabaraha tahun Yuswa mak? 77. Kering lahir teh 72. Komo sih deui eta lahir tahun sabaraha? Gen Z. 77 ya 7 genap. Tapi geus reyon pisan. Reyo da tadi cacana kieu mah. Panon geus eta. Ieu mah tos jantan